Harita kumanggali terus dijelaskan ngeunaan sikap sakabeh warga eta lembur anu ngarasa kaberatan ku ayana katangtuan ti pupu lembur boh nu aya hubunganana jeung kudu seba upeti ka pihakna Kiwarangkas. Kitu deui kabutuhan sapopoe pupu lembur anu kudu dicumponan ku sakabeh warga. Malah bari sok dibarengan ku ancaman mangrupa tindakan pamaksaan para warga ngerasa kaberatan minta supaya eta katangtuan teh dicabut diganti ku aturan anu bijaksana. Sanggeus ngarasa cukup dina ngajelaskeunana harita manggali mungkas caritanana. Jadi demikian ngeunaan masalah dan usul juga harapan semua warga menjadikan cukup jelas begitu jentrenya eces kan yang sudah disampaikan kan. Jaka cece si kipas pedang harita jadi kasinggung sanggeusna ngadengin cerita ti manggali anu seperti gitu. Jaka cece si kipas pedang terus nyarita, jadi mun kitu mah kamu berdua teh mau jadi pahlawan kali ya? Enggak. Lancang sekali kamu berdua teh. Terus terang Eke langsung tegaskan ketentuan anu sudah diputuskan tidak bisa dibatalin atuh. Kok gitu sih? Sabado amat mau setuju atau enggak. Yang berani membangkang pokoknya sudah pasti akan ditindak loh. Kalian jangan urusin masalah itu. Gimana sih? Ya kalau begitu mah atuh menjadikan mau bikin masalah dan sengsara semua warga atuh dong. Mau gimana? Warga menghormati pemimpinnya kalau tindakannya sewenang-wenang. Begitu menjadikan tidak usahlah jadi pupu lembur kalau tidak bisa mensejahterakan warga nama. Betul enggak, Jang Rugul? Ya benar gitu, Manggali. Jadi cek uing mah ku Jaka cece mending kene badamikeun jeung pupu lembur we. Nya da pamimpin mah kudu adil jeung bijaksana, Yanis. Teu bisa mawa karep sorangan atuh. Nyieun aturan anu ngaberatkeun ka para warga, justru jadi pamimpin mah dibikin para warga teh seneng kitu tah tentrem, sejahtera. Lain tibalik ieu mah pamimpin we. Oh, kahayangna kudu dicumponan, teu nolong nu dipingpinna masyarakatnya teh kerengkak-engkakan. Jaka cece si kipas pedang langsung ambekeun ka si Dugul terus nyarita. Kurang ajar kamu teh, kurang ajar. Malah ngatain begitu Gundul. Eke tersiungging, tahu? Kamu teh mau jadi pahlawan, belain warga kampung ini. Sementara kamu teh kan bukan warga di sini, tahu? Sialan kamu mah. Mau bikin keributan ini mah, bikin Eke marah, tahu? Dadada mang sadayana uing jeung Manggali wajar atuh Jaka cece mun ngabela warga ieu lembur lain hayang jadi pahlawan ngan boga kewajiban hayang tulung tinulungan ka sasama sabab memang kitu kuduna genis. Ya, jadi sekarang mah lebih baik Jaka cece yang membadamikan dengan pupu lembur. Jadi nggak usah kita yang patorong-torong begindang. Sebab adik begindang kenaonnya. Kok itu mah giliran Eke. Dengekeun heula. Sebab keputusan kan ada di pupu lembur, bukan dari Jaka cece. Bisa dimengerti kan? Kurang ajar. Kalian berdua kurang ajar.
Malah berani ngatur dan perintah sama Eke, yey. Sekarang mah kalian lebih baik pergi aja. Pergi, ayo pergi. Gak usah paksain kemauan warga. Ayo kalian segera pergi. Bagaimana bisa pergi atuh Jaka Ece menjadikan belum ada bule hidungnya kan? Apa yang kita bicarakan ini? Dengan demikian tidak mungkin untuk meleos ini begitu saja meninggalkan tempat ini Jaka Cece. Si Dugul milu mairan deui caritaan ditujukeun ka Jaka Cece si kipas pedang. Cara ramang sadayana uing jeung manggali moal waka bisa ini tinggalkeun ieu patempatan. Mun can aya kaputusan kacang tuan anu geus ditetepkeun bakal dicabut sarta diganti ku aturan anu adil jeung bijaksana. Anu mata kudu dipanggilkeun jeung pupu lembur kitu Jaka Cece. Jaka Cece si kipas pedang harita geus teu bisa ngadalikeun diri. Langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Harita Jaka Cece leungeun katuhunan nyabut senjata kipasna. Sedengkeun leungeun kencana mesat pedangna. Ngabagikeun paneutupna ka manggali jeung si Dugul, harita terus nyarita ngandung ancaman. Hai. Kalian memang kurang ajar. Berani membantah perintah Eke, yey. Disuruh pergi ninggalin tempat ini, malah ngebangkang. Kurang ajar. Eke benar-benar kesel sama kamu berdua. Nungguin Eke marah. Rupanya mau ente indit. Eke pasti akan bertindak. Ya sekarang menjadikan jelas. Yang mengajak keributan itu Jaka Cece. Kalau begini mah sekarang yang tunggu saja ya yang akan menying harapan dan memayunan Jaka Ece. Jadi begitu saja dah dari Gali Surali si Jawara Idaman akan membandungkan di tempat yang ada yang rada anggang aja dah. Sok silakan eta mah giliran yang dugul lah. Manggali harita ngagajeng luncat meruka tempat anu rada anggang. Jaka Cece si kipas pedang henteu seukeut ka si Dugul betus carita. Ayo sekarang kamu gondong. Tinta yey. Berani gitu? Berani gitu bertarung melawan Eke? Berani enggak sih? Tidak usah belaga seperti itu. Hei. Perubuhkan Eke. Engke karek bisa ketemu jeung pupu lembur. Ya? Ngerti kan? Dugul, kamu ngerti enggak sih? Jadi uing kudu bisa ngerebukeun heula Jaka Cece gitu. Ya iya dong. Masa iya berat. Mun geus bisa ngerebukeun kakarek bisa panggil jeung pupu lemur gitu. Ya iya dong. Ya ari kitu katang tua nama. Kuing rek dicobaan we atuh dakat Jaka Cece. Dari upaya mah memang sakuduna jenis. Satadina we uing mah teu kapikiran make kudu tarung heula sagarupa jeung Jaka Cece. Dengerin dogol dengerin. Eke sudah siap bertarung tahu. Terus udah pegangnya senjata. Jadi gunakan senjata kamu punya gundul. Kamu teh tenang-tenang kayak bukan mau tarung lawanan Eke mestinya lo mesti takut sama Eke. Gimana sih? Keluarin senjata kamu gundul. Urang mah tara mawa senjata alias bakarang Jaka Cece. Ngandalkeun sepasang leungeun jeung suku we dina ngabela diri mah. Nya ada senjata oge apan digerakkeun mah ku leungeun jeung suku sanes. Sok atuh Jaka Cece nu rek diheula narajang mah. Kamu teh nangtangi sama Eke gundul. Kok gitu sih? Tinta yey. Ember, baskom. Ntar kamu ulah kaduhung ya. Jangan nyesel. Tidak gunain senjata. Eke sekarang mau menyerang, ya? Oh, sokenya.
jaka cece nyerang tela. Benar, nggak nyesel. Wah, menyesal. Rasakan kudidinya, ya. Ah, kok Malika sama Eke. Hiya. Rasain. Sorelat silung jaka cece kipas pedang miheulaan maju narajang. Ih, kok gitu sih? Ah, sokring gitu sih narajang didinya jaka cece. Iya. Senjata kipas jeung pedang nangarah kana anggota badan lawan. Tapi si Dugul ge teu kapalingan gerak kangaranan dirina juarengan ku kakuatan tuah kasakten kalung wasi kuning. Harita mangsa panarajang lawan datang, si Dugul geus ngajerat pindah tempat. Kacepatan gerakanana leuwih cepet tibatan panarajang anu jai lawan. Kipas anu muka ngarah kana beungeut. Disusul ku pedang anu nyabet kana dada. Pelos. Panarajang jaka cece si kipas pedang ngan saukurkeun ka tempat kosong sabab anu jai lawan geus pindah tempat. Jaka cece si kipas pedang jadi penasaran. Harita ngagentak diluncat nu setepus ku panarajang susulan. Senjata kipasna anu nutup rek notog kana dada lawan. Sedengkeun pedangna nusuk kana beuteung lawan. Syukyu. Notog syukyu jelat pelos. Si Dugul geus ngajelat di pina tempat. Jaka cece si kipas pedang ngeureunkeun heula panarajangna. Manehna geus mimiti kaenteupan ku perasaan sabil atau aku perasaan kesel sabab 2 kali narajang teu geuna kana sasaran. Bari musterkeun paneutupna kanu jilawan jaka cece terus cerita. Kok gitu sih kamu mah? Ih, jahara. Cuma bisa menghindar aja, Gundul. Apa kamu kagak punya kemampuan lain sih? Saukur begindang, menghindar kamu teh Gundul. Ngapain sih? Nyari ka rumah. Kumaha cara masing-masing we atuh jaka cece. Cara tarung wing mah kawas kieu. Ya kudu bisa beunang we. Nu matak ngagunakeun senjatana kudu anu bener jaka cece. Ah, kok gitu sih? Kurang ajar. Kamu emang kurang ajar. Malah ngatain kayak gitu. Eke gak ridho, gak suka. Eke pasti akan mampu robain kamu, Gundul. Terima serangan Eke. Surilat cilung jaka cece si kipas pedang maju di narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjakeun. Ilmu silat jaka cece si kipas pedang sabenerna mah leuwih punjul batan ilmu silatna si Dugul. Mun seug si Dugul teu boga kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wasi kuning, tangtu bakal kawalahan dina ngimbangan panarajang lawan. Jaka cece si kipas pedang anu geus karonjakeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Jadi kageteun di wae sabab kecepatan gerakan si Dugul tetap leuwih punjul. Senjata kipas anu muka rek ngepret kana beungeut, sedengkeun pedang rek nusuk kana dada anu belah kenca. Syuk jelat plos. Si Dugul geus pindah di tempat. Jaka cece si kipas pedang jadi beki penasaran. Harita terus ngarangsa ku panarajangna. Sedengkeun si Dugul anu kamampuan ilmu pangenteng badana dikelipet kali harita jojelatan di antara panarajang anu dilawan. Cirim si Dugul jitu beda ti kalangkang. Kacepatan gerakan teu bisa diimbangan ku anu dilawan. Runtuyan panarajang senjata kipas jeung pedang jaka cece masih tacan aya nu bisa kena kana anggota badan lawan. Dina hiji kesempatan anu hade harita si Dugul ngalakukeun panarajang balasan. Sanajan gerak panarajangna lebih cepet,
tapi Panarajang Sidugul ge gampang gitu baik kenakan anggota badan lawan. Jaka Cece masih kena bisa ngagunakeun dua senjatana anu ngarah karena sapasang leungeun lawan anu digunakeun Narajang kaderina. Kapaksa Sidugul narik Panarajangna. Sidugul teu wani gagabah ngabendung dua senjata lawan. Nyatana ku sapasang leungeunna. Kitu nate lantaran dua senjata lawan bisa mampu nembus karena kulit jeung dagingna. Syuhiu Sidugul ngalakukeun Panarajang. Rikat Jaka Ece ngagunakeun dua senjatana ngarah karena sapasang leungeun lawan. Syuhiu Sidugul narik Panarajangna. Samemeh mundur ka tukang, Sidugul masih sempat ngasupkeun tajongan suku katuhuna karena cangkeng lawan anu belah kenca. Sathiu kegas. Kurang ajar. Sakit tahu. Kok gitu sih? Eke jadi kena. Jaka Cece si kipas pedang ngagero kaget balinahan ka nyeri, terus ngadaligdeg mundur ka tukang sababara lengkah. Tapi Jaka Cece gancang mancukeun di tangtunganana. Bari ngatureng hapa-napasna, musirkeun panetepna ka nu jelawan bari nyarita. Hei, kurang ajar. Jahanam. Eke garido tahu. Eke kena tendangan. Kenapa sih? Nendang pinggang Eke. Kamu teh, Gundul. Sebel. Kurang ajar kamu teh, Gundul. Berani-beraninya nendang pinggang Eke. Ih, sakit tahu. Pokoknya kamu kurang ajar. Dadadamang sadayana nya wayahna we kebenangan ku Panarajang lawan matu Jaka Cece. Da puguh kitu ari ijen jajaten mah sanes. Anu mata ku engge sabenerna mah mung mereka nyeri. Tapi da wing kudu ngabela diri atuh Jaka Cece mah nya kudu pasrah begitu saja. Jaka Cece si kipas pedang harita ngabangun di pasangan. Saya agak diri pikeun nuruskeun tarungna. Bari ngabangun pasangan Jaka Cece terus nyarita. Bentar lagi Eke akan buktikan. Dua senjata yang Eke gunain dapat lukai anggota badan kamu, Gundul. Benar, sumpring. Kurang ajar. Harus kalah sama Eke kamu, Gundul. Ari kudu elema gerah sok atuh tong ceblek wae. Gerah rubuhkeun atuh ku Jaka Cece. Da ari uing acan rubuh parek bisa disebutkeun eleh kumaha sanes. Jadi kudu diteruskeun deui ijen jajatena mah Jaka Cece. Eke pasti lanjutin pertarungan ini, Gundul. Eke belum bisa kamu robohin. Eke harus menang. Harus bisa robohin kamu, Gundul. Lihat kamu teh, aku sebel, muak tahu. Tong ditingali atuh ari sebel mah Jaka Cece. Narajangna kudu bari jeung peureum. Ari mung ningali uing mah sok maju deui narajangna kayaknya Jaka Cece. Ih, nantangin lagi kamu mah jahara. Kok gitu, Gundul? Jaga serangan Eke. Kalau gitu mah jaga nih serangan Eke najang lagi. Hiat. Jurelat Jaka Cece si kipas pedang maju di Narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan nu sapinuna karap hayang bisa ngimbangan kecepatan gerakan nu jadi lawan. Tapi seperti tadi diwe Jaka Cece si kipas pedang tetap teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan lawan. Anu jojorelatan di antara sabetan jeung sameran Panarajang dua senjata lawan. Lantaran pangaruh Panarajang anu masih tacan bisa kena karena anggota badan lawan. Ngajadikeun Jaka Cece si kipas pedang jadi ngurangan kecepatan gerak jeung kekuatan Panarajangna. Eta kaayaan bisa kanyahoan ku Sidugul. Eta kaayaan dimangpaatkeun ku Nang Bule ngalakukeun Panarajang balesan kanu lawan.
atau ku si Dugul panajang leungeun katuh si Dugul kapaksa ditarik sabab disabat ku pedang lawan. Tapi panajang leungeun kencanang bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Ngahantem kana dadana Jaka Cece si kipas pedang. Sohyuk, sahyuk, rep. Panarajang leungeun katuh ditarik. Panarajang leungeun kenca mubus nyusup ngahantem dada lawan. Sat. Surusup syukur kesnya. Kurang aja. Eke kena lagi tau. Jahanam. Eke kena lagi. Galido, sumpring. Jaka Cece si kipas pedang ngageronahan ka nyeri bali ngabangkiung menurut ka tukang sababaraha rengka. Si Dugul mancuh dina tangtunganana. Mereka sempetan anu dilawan pikeun mancuhkeun tangtunganana. Bangkiung taligdeug raneg Jaka Cece si kipas pedang ngereunkeun sukuna anu ngagalideug ka tukang. Jaka Cece si kipas pedang mancuhkeun tangtunganana bari sumengir nahan ka nyeri. Musirkeun perhatian ka nu jilawan halitatus nyarita. Kamu gimana sih, Dugul? Kamu gimana sih? Licik kali Gundul. Masukin serangan selagi Eke sebelum siap. Itu licik namanya tahu. Ih, kurang ajar kamu Gundul. Ih, dasar orang jelek. Eke sebel sama salah kamu. Ih, teu kudu nyebutkeun sebel sagarupa tuh Jaka Cece. Sebel ka uing apana jadi kabenangan ku panajang lawan. Puguh uing mah banan geus dituna kieu. Dadadamang sadayana. Sakumaha untupan keneh nurikeun calungna ieu teh Jaka Cece. ih, kamu sombong kamu Gundul, sombong banget. Eke masih sanggup lanjutin pertarungan ini. Eke harus menang. Kamu bisa Eke robohin Gundul. Sebel kamu orangnya, nyebelin. Eke jadi muak. Lihat kamu teh jelek pisan. Tahu? Kurang ajar. Jahanam. Tret. Walah, dukeun ka ketenengan kitu eta. Dadadamang sadayana. Cek uing ya tuh Jaka Cece tong masalahkeun dikayaan uing anu kawas kieu. Mun sebel mung ningali deui hasok uing rubuhkeun. Kangalanan uing geus dirubuhkeun, nu lawan mah uing jeung manggali ini tinggalkeun ieu patempatan. Beneran aslina uing mah Jaka Cece. Lain ngeceblek sebal. Oke kayaknya gitu. Jaka Cece si kipas pedang akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Kalawan harapan bakal mampu hungkulan anu jilawan. Harita Jaka Cece si kipas pedang ngabangun jurus pamungkasna. Musirkeun paneutipna kanu jilawan nya si Dugul terus carita. Sekarang mah Eke akan pastiin kamu yang Eke robohin atau Eke yang kamu robohin. Eke sudah kesal, muak, tahu? Enggak, kita lanjut ke pertarungan ini Gundul. Sebel, Eke sebel lihat kamu teh Gundul. Alah, ya masih berlaku kejubar sebal we. Ongke cek dewek oge. Teu kudu sebelan wae kawas kitu Jaka Cece. Uing ge nyaho di dinya teh bakal ngagunakeun jurus pamungkas. Hayang ngarubuhkeun lawan senes. Memang benar kok dipastikan uing atawa Jaka Cece anu aya salakan anu bakal kasoran jajaten. Kok gitu sih? Eke bilang ya salakan, biarin. Eke yang akan menang tahu. Rasakan jurus Eke yang terakhir, Dugul. Hiya. Jurilat
Culung jaka cece si kipas pedang macuna raja ngagunakan jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuna. Panaraja dilakukan ku jaka cece tangtu kawilang habayakeun. Cacakan mun Sidugul teu dibarengan ku kakuatan lapisan mah nyaeta tuah kasakten kalung wasi kuning. Tangtu moal mampu ngimbangan eta panaraja. Tapi pengaruh kekuatan tuah kasakten kalung wasi kuning ngajadikeun kekuatan tanaga lapisan jeung ilmu pangenteng badan Sidugul jadi sababaraha ti kalipat. Teu macak aneh mun Sidugul harita lain bae bisa nyingkahan panarajang lawan. Tapi Sidugul bisa ngalakukeun panarajang balesan. Kejadian saterusna harita waktu Sidugul ngalakukeun panarajang balesan, senjata jeung pedang jaka cece pada lepas tina ceklanana kabenangan ku katigan anu dilawan. Jaka cece si kipas pedang puguh we kageteun. Samemeh leungit ka kagetna panarajang leungeun katu Sidugul anu ngahantem dada disusul ku panarajang leungeun kenca kana kekemplong nu jai lawan eta panarajang geus teu bisa disingkahan ku jaka cece. Ngajadikeun jaka cece badana ngacengkang oleh abka tukang. Sat Eka kena lagi tau. Hi, jahanam. Hi, kamu robohin Eka Gundul. Kok gitu sih? Kok tega-tega amat sih? Jaka cece si kipas pedang ngageronahan kanyai bari ngajengkang oleh abka tukang. Jaka cece geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badana. Jengkang, koleab, kebut. Jaka cece si kipas pedang rubuh ngabebengkang maring lemah. Sidugul mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun waji lawan anu geus rubuh maring lemah. Manggali nyarita semua nu ngagero ditujukeun ka Sidugul. Hei, Jang Dugul, hebat. Sip. Manggali majelika suka dan sugema hati ini ketika si Jaka Cece dapat dirubuhkan. Jadi sekarang mah tinggal ngajadikeun pepanggih dengan Oman Suroman, pupuh lembur. Ya mungkin saja sama seperti si Jaka Cece. Maka tetap waspadalah. Bisa saja Oman Suroman sama merkedewengnya seperti Jaka Cece si kipas pedang. Sing hareupan lah apapun yang terjadi Jang Dugul. Jangan kagok lah. Didoain sama Manggali Surali. Sidugul nyelang ngareret lebah Manggali bari ngangkat pereup katuhuna. Nanakeun tetap semangat pikeun hareupan sagarupa kajadian. Dina kayaan keur kitu harita ti jero imah aya nu kaluar ngajoerak anu saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Sidugul. Tete la Oman Siroman jawara Gunung Haruman pupuh lembur. Tak belah katuhuna munak palu gede anu kegancangan atau anu gagangna diceklan ku leungeun katuhuna. Oman Siroman netep ka Sidugul. Nu diteuteub Sidugul langsung harita nyalita. Aduh. Aturan siga nama kisanak teh pupuh lembur teh nya. Gawog lawan si lain deh. Gawog lawan lain ngabetem wae. Heuk tanyakeun saha dewek lain kalakang ngajentul tepuguh. Deweknya Oman Suroman jawara Gunung Haruman bisa yang nyaho mah. Lamun aya luanya datang teh tanya saha ngaran di mana padumukan lain ngahuleung ngajentul kawas tunggu. Dewek teh minangka pupuh lembur. Kumaha? Pamajikan dewek diserahkeun waktu keur minggu tukang. Itu kumaha? Keur gagantina? Ya, kali tinggal milih dewek mah. Kumaha? Loba keneh warna jelema masih keneh pahlawan mah. Teu bingung ke dewek mah. Kumaha?
penghasilan jadi pupu lemur eta mah rahasia dewek atuh si lain mah teu kudu nyaho kumaha kanyut buduk yang kunyat kanyutkeun bae da doma da mah enak teuing Dalaramang sadayana Dalaramang sadayana saha anu resep kana bujur doma nuhun we ditepungkeun jeung pupu lembur reka wanokeun heula diri wing wasta masih dugul ya tukang rongsokan jangan usaha mah kana naon bebas kumaha jadi ngaran si lain teh Sanusi harus dengimbang jeung kaayaan atuh ngaran Sanusi mah ladadan sira si lain dugul beungeus ku dewek dilani si dugul we nya kumaha si jaka cecegeus bisa dirubuhkeun ku si lain terus ayeuna nangtang talung ka dewek kumaha minta dihampura teu bisa kitu si lain dugul geus yeun kaributan terus minta dihampura dewek teu narima ku tindakan si lain sia kumaha keukeuh hayang tetep disebut ngaran Sanusi teu nyurup jeung beungeut sia beungeut sakitu siga botol PPO teh oke yang disebut cuma Sanusi teu bisa gitu si lain ku dewek geus lah di ngaranan si dugul nya si dugul kerung rada bingungeun siga nama sabab carita Noman Soroman anu teu nyambung ngelang ngaret ka lebah manggali nu dileret harita ngagajeng luncat datang nyampeurkeun sangeusna deukeut manggali terus nyalita ditujukeun ka Oman Soroman hei bos perkenalkan dulu nama saya dari Sulali si Jawara idaman yang disukai kaum wanita menjadikan dulunya ini jang dugul menjadikan nganhunkeun sabab pupu lembur sudah nyampurkeun datang ke sini wah siling hayang kiih nah kudu anteur siling teh kiih we sorangan tuh goblok rek kiih wae make bebeja ka dewek hasok we ini kan nyingkur tuh di juru kalang doma tuh yang mejer mah kudu bebeja sagarupa da kudu minta izin ka dewek sagarupan ke patut mah sebutkeun sangana si lain naon hubunganna jeung si dugul ieu masih tukang lobang adahar iya budag iya budag dan iya dengekeun siamanya teuing aing sage kasepna disorakeun jeung tangeret teh tadi sudah dikatakan nama saya teh Gali Surali dulunya ini jang dugul wah jadi ngaran si lain teh Permana Jaya Dipura asa teu nyulup sagoblok musuhna si dugul bebeungetan kawas si lain mah dengimbang jeung ngaran gablek ngaran Permana mah jeung naon maksudna si lain ongkoh musuhna si dugul tapi kalau kadatang nyamperkeun ka dieu kebaleg wah rek dia ngaranna sok we da setida boga cokos teh sameh ku sering ge nya ku dewe keul atuh Permana nah seteu ka mana kurep bebina teuing seteh manggaling rek si dugul bari terus nyarita alah menjadikan susah juga nih harapan mengomong tidak nyambung seperti ini mah kesel dan bingung lah kaurang oge jang dugul sungguh di luar dugaan ternyata si Oman Soroman teh Jawara budak geuningan alah ku aya wae mah ye bagaimana kumaha ye ngomongna dengan orang yang budak seperti ini mah begini atuh jang dugul pokoknya tahu enggak jadi bingung ya temang reku mah ngajelaskeun ngeunaan masalahna terus-terusan teu nyambung ka was kieu mah hantem we merak kumaha
bingung ngajelaskeun para warga ge ye. Mun pareng ngobrol jeung pupu lembur kawas kieu mah meureun kumaha solusina hasil musyawarahna. Oman si Roman ngabagikeun paneutupna ka Manggali jeung si Dugul baitus nyarita. Wah. Tebareng selain mah kalakah paloba-loba carita rek ngalakukeun kaributan di desa Garupa. Wah. Si laing embung disalahkeun. Geus nyieun kaributan jeung si Jaka Cece wakil dewek. Terus si lain keukeuh minta dihampura, teu bisa kitu Nugul. Ai teh suka mana-mana deui wae. Si lain tetep kudu narima hukuman ti dewek. Hukuman ti dewek. Kumaha? Ieu senjata palu gede dewek. Wani ditukeran jeung kuda. Itu teh. Ditukeran ku emas golondongan ge moal dibikeun. Moal kumaha? Si lainnya capek kudu tarik kawas kitu. Permana magejung naon teh pangliangankeun radang ora anu sengehan sagalupa. Kudu parpa pisan. Kumaha? Uman Soroman. Kamu mah jaka sembung bawa golok menjadikan tidak nyambung sakoplok. Alah, ngomongin apa-apa gua mah enggak ada alasan mah. Disebut omon. Sungguh tidak menyangka kamu ternyata jawara budak sia, omon. Dan pika sebeleun sia, si belegug, si tolol. Wah. Dah gitu. Memang dewek di pangkasepna keur ngora ayeuna lah. Baheula dewek godegan bener godegan. Alah, kumaha? Si lain teh kudu muji Sagarupa permana. Makeun jeung nyebutkeun dewek gagah jeung beri wibawa. Kumaha? Wajar terbewek jika bintang film. Kumaha? Ya, cenah naon kita. Pujian di silain katarima ku dewek permana euy. Silain urusan jeung dewek. Anu kudu tina ku dewek si Sanusi dah. Anu ku dewek mah dilaninya jadi si Dugul. Asok Dugul sih da teu cocok karena Sanusi geus ku aing dilanian Dugul sih. Bongan selain geus nyieun kaributan oke geus saya diri sadugul lantaran kumaha nyieun kaributan jeung si Jaka Cece wakil dewek mangka si lain sarua jeung geus henteu ngahargakeun ngahargaan ka dewek. Wah. Ngarujak we yang rujak dawegan sia teh. Ngeunah sia teh geus kaributan make jeung hang dipanamelkeun rujak dawegan. Kumaha? Wah, aing mah susah ngomong jeung anu budak ieu mah heueuh. Aing merekpak di tadi keneh, jadinya kalakah ngabugeug. Uing mah memang ngabela diri tengah hajanjan kaributan ya. Ubah, siling rek pamitan. Teu bisa gitu Geus nyieun kaributan terus rek pamitan. Pada waktu geus teu nyukupan, heula sagedeung masalah si lain jeung dewek acan beres ya Dugul. Lantaran si lain geus ngarebuhkeun si Jaka Cece, bagas si lain teh kudu direbuhkeun ku dewek. Kumaha? Teu ngomong wae.